أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وليكملوا العدة وليكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadana, hari bulan Ramadan eta allati anu unzila diturunkeun fi dina ieu syahrul Ramadan naon Al-Qur'an. Udan barina jadi pituduh dinasipikeun jalma-jalma wabayinatin jeung jadi pertelaan wabayinatin jeung penjelasan atau wabayinatin jeung anu mertelakeun minal huda tina pituduh wal furqan jeung anu misahkeun antara hak jeung batal. Paman mangka sing saha jalma syahida anu ngahadiran isiman minkum timaraneh kabeh asyahra kana bulan Ramadan fal yasum mangka kudu puasa ieu man kana ieu syahr. Wa man jeung saha jalma kana bukti man eta maridon anu gering au ala safarin atawa di perjalanan fa'iddatun mangka wajib ngitung min ayamin ukhar tina poe anu saja. Yuridu ngamaksud sallallahu Gusti Allah minkum timarane kabeh al yusra kana kagampangan
wala yuridu sareng tengah maksud Allah minkum timarane kabeh al usra kana kesulitan. Walitukmilu jeung kudu nyampurnakeun marane kabeh al iddata kana bilangan puasa. Walitukabbiru jeung kudu maca takbir marane kabeh Allah ala mana tepan kana perkara ada maksiat kita dituduh Allah kumkaran wala alakum yang supaya muktiaran kabeh tashkurun anu salukuran kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan ari bulan Ramadan eta ladzi anu unzila diturunkeun fihi dina ye syahru naon Al-Qur'anu Qur'an hudan barina jadi pituduh linnasi pikeun jalma-jalma wa bayyinatin jeung anu netelakeun minal huda tina pituduh wal furqan jeung anu misahkeun antara hak jeung batal. Paman mangkasa jalma sahida nu ngahadiran ye siman minkum timarane kabeh asyhara kana bulan Ramadan fal yasum mangka kudu puasa ye siman hu kana ye syahru waman jeung sajalma kana nu bukti si mana tamaridon anu gering au ala sabarin atawa di perjalanan fa iddatu mangka ngitung-ngitung min ayamin ukhra tina poe anu sejet yuridu ngamaksud sallallahu Gusti Allah bikum kamarane kabeh al yusra kana kagampangan wala yuridu sareng dengan maksud Allah bikum karanjeun kabeh al usra kana kesulitan. Walitukmilu jeung kudu nyampurnakeun marane kabeh al iddata kana bilangan puasa. Walitukabiru jeung kudu maca takbir marane kabeh Allah ka Allah. La lama karena perkara hada nuduhkeun Allah kumkaranjeun kabeh. Wala alakum jeung supaya bukti aranjeun kabeh tashkurun anu salukuran kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan bulan Ramadan alladzi anu unzila diturunkeun fi dina ieu syahru Al-Qur'an linasi jalma wa bayyinatin wal furqan anu ngabedakeun hak jeung batil. Paman mangkasa jalma anu ngahadiran mengkum marane kabeh syahrul asyara kana bulan Ramadan asyara kana Ramadan Walyasum berpuasa ya siman kana ya syahru paman sajalma anu siman malidon anu gering ala safarin atau dulu perjalanan faidah maka wajib hitung min ayamin tina poe yuridu maksud Allah Hukum karanjeun kabeh al yusra kana wala yuridu syarang dengan maksud Allah hukum kabeh karena kesulitan kudu nyampurnakeun marane kabeh bilangan takbir marane kabeh alama karena perkara ada bukan Allah yang kabeh supaya bukti aranjeun kabeh tashkurun anu salukur. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan puasa atau bulan Ramadan adalah bulan yang mana pada bulan itu Allah menurunkan Al-Quran, di mana
diturunkeunana eta Al-Qur'an tina Lauh Mahfuz ka sama'i dunya. Jadi dina bulan Ramadan Allah nurunkeun Al-Qur'an ti Lauh Mahfuz ka sama'i dunya, ka langit dunya, kalawan disakalikeun ku malaikat Jibril. Ari Lauh Mahfuz teh suatu papan nu teriksa lamun urang bor. Sabab di Lauh Mahfuz teh hiji catatan takdir makhluk saalam dunia, kadua nyaeta catatan Al-Qur'an. Sampai ka ayeuna aya keneh Al-Qur'an di Lauh Mahfuz. Di sanajan sobek di dunia hapus tetap di Lauh Mahfuz mah aya. Nah, diturun ku malaikat Jibril ti Lauh Mahfuz dipanggul canda ku malaikat Jibril diturunkeun ka sama'i dunya. Iraha diturunkeunana ku malaikat Jibril ka sama'i dunya teh dina peutingan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar teh malam, Lailatul Qadar teh malam Allah nakdirkeun makhluk saalam dunia satauneun. Cara kieu ya. Urang geus ngarencana kana rek ngabangun rumah. Ngabangun rumah tahun 2015. Rencanana main ayeuna 2015. Tahun 2020 hiji. Si Pakih punya rencana rek ngabangun rumah tahun 2000 Iraha ngarancanakeunana ayeuna. Nah, ngarancanakeunana ayeuna tahun 2018 merencanakan untuk membangun rumah tahun 2002 hiji. Nah, setelah datang tahun 2001 tadi dia merencanakan naon kudu dibeli. Jadi perencanaan awal tahun sabaraha 2019, perencanaan pelaksanaanna tahun 2020 kita Allah geus ngarencanakeun. Allah merencanakan makhluk dimulai gubrag lahir ke alam dunia geus tercatat di Lauh Mahfuz kabeh. Jodoh pati bagja cilakana kawina kasaha. Meakeun beasna sabaraha kintal, meakeun caina sabaraha liter, duitna sabaraha miliar. Kawina bakal kasaha, boga anakna bakal sabaraha. Penyebab paehna ku sabab biah naon. Kabeh geus tercatat di Lauh Mahfuz geus aya. Tadina peutingan Lailatul Qadar satauneun. Ona geus catatan dia. Catat si Pakih jam saanu, kacelakaan. Raglag tina kapal. Terus dina ranjangna bola handap pamana. Tercatat di Lauh Mahfuz. Tadi Lailatul Qadar teh dicokot, dibuktikeun satauneun tah. Terus satauneun tahun 2019 Pakih bakal kieu. Arti eta Lailatul Qadar peutingan Allah nakdirkeun makhluk salamnya satauneun. Tahun ayeuna satauneun ayeuna. Kantos. Tah Allah ngalungsurkeun Al-Qur'an dina bulan Ramadan teh nyaeta ti Lauh Mahfuz ka sama'i dunya, ka langit dunya dina peutingan Lailatul Qadar. Anapun ti langit dunya ka alam dunya ka Kanjeng Rasul secara berangsur-angsur. Ti Lauh Mahfuz ka sama'i dunya disakalikeun 30 juz. Ka alam dunia ku malaikat Jibril ti sama'i dunya ka Kanjeng Nabi secara berangsur selama 23 tahun. 13 tahun ketika Kanjeng Nabi Muhammad aya di Mekah, 10 tahun ketika Kanjeng Nabi Muhammad aya di Madinah. Maka ayat Quran terbagi dua, ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah ketika Kanjeng Nabi aya di Mekah diturunkeunana. Ayat Madaniyah ketika Kanjeng Nabi aya di Madinah. Eta dina peutingan Lailatul Qadar. Jadi turuna Al-Qur'an dina bulan puasa teh di Lauh Mahfuz ka sama'i dunya. Naon kitu kegunaan manfaatna Allah ngalungsurkeun Al-Qur'an teh? Hudan linnas, hiji jadi hudan, jadi petunjuk
tina kasasaran keur saha keur jalma-jalma anu sasar bakal jadi petunjuk ku aya maca Al-Qur'an. Sasar tina naon? Lempang dina naon? Lempang di alam dunia bisi manehna sasar tina naon? Sasar tina benar. Tuduhkeun ku naon? Ku Al-Qur'an. Rek ngadahar bugang cek Al-Qur'an ulah ngadahar bugang haram. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir. Menang bugang diharamkeun. Deketan awewe wala taqrabu zina, ulah duka deket kana naon? Kana zina. Ulah duka deket. Pan dilarangna ge duka deket anu zinana mah teu haram. Mingga bicacak wal qom. Cacak duka deket geus dinaon? Apa zinana mah? Awas dipom, dilarang merokok. Dudukan menang ya. Komo naon? Komo dulu kan ngarokok geus dinaon? Dilarang dipom, dilarang merokok. Itu kan menangnya. Dilarang teh nungkul. Atau dudukan menang. Kamu cacak wal, cacak ngarokok dilawan, dilarang dipom naon mah? Dudukan mah. Menang kade. Teh nyaho bayan teh bab. Min babi cacak wal komo. Nabi Aulawi, bab Aulawi. Cacak ngarokona naon? Dilarang teu meunang. Komo naon mah? Dudukan dinyain api unggun, dipom. Kebakaran urang. Komo dudukan ngarokok ge teu meunang. Teh HP ge teu meunang. Nyamber. Atau situ. Allah mengalarang dudukan teu kana zina, ari zinana mah meunang. Cacak dukatna ke naon? Dilarang. Lah komo naon mah? Zinana mah. Bakal jadi petunjuk keur jalma-jalma. Wa bayyinati minal huda. Nomor kedua jadi bayinah, jadi penjelasan tina pituduh. Penjelasan kana hak tina pirang-pirang hukum. Hukum naon kabeh. Eueuh hiji perkara nu teu kahukuman ku Al-Qur'an ngan urangna can bisa naon Al-Qur'an maya mana ayat Qur'an mana ayat hukumna tentang hukum anu. Kabeh eueuh hiji perkara eueuh hiji permasalahan nu teu kahukuman ku Al-Qur'an. Wal furqan tilu fungsina Al-Qur'an teh jadi furqan, jadi pemisah antara hak jeung batal, memisahkeun antara hak jeung batal. Mana nu hak, mana nu batal, mana nu kudu, mana nu bodah. Eta Al-Qur'an teh fungsina eta. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Saha jalma nu menghadiri kana bulan puasa alias mengalami hidup di bulan naon? Puasa. Falyasum kudu puasa. Wajib melaksanakan puasa. Orang hidup di bulan puasa ya kudu puasa. Kumaha gering atau di perjalanan. Wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sahabat jalma nu gering atawa di perjalanan tinggal hitung geringna sabaraha poe di perjalanan sabaraha tinggal hitung naon ayamun ukhar poe anu sejen dina hati engke geus beres naon geus beres bulan puasa kodoan sabaraha poe lamun gering 5 poe berarti engke wajib puasa sabaraha poe 2 poe setelah lebaran. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah merencanakan kana kemudahan teu kana kesulitan. Mere kemudahan sekarang jadi kabeh dina meunang naon? Meunang buka nalika gering, meunang buka nalika di perjalanan. Suatu kemurahan ti Gusti untuk keukeuh. Kalau jadi puasa sia, puasa kitu wajib puasa. Gering teu kuat puasa. Paeh meureun. Ari teu kuat mah Allah teu maksa. Termaksa lamun urang teu kuat puasa. Silakan teu puasa teu naon. Karena ke kodoan di mana bulan Syawal. Semua teu kuat bulan Syawal enggeus teu kudu aya teu ngan ulah pura-pura naon?
pura-pura tuh kuat. Nanti puasa mah itu kuat. Mah justru mah teu bakal cager kunaon. Puasa. Rasul sumu tasihu pek maneh paruasa. Tasihu pian bakal sehat. Puasa teh justru resep sehat. Naon sababna? Sabab tina puasa itu menetralkan hiji, kadua nyaring makanan-makanan nu asup kana jero beuteung. Biasana sagala bes lain bulan puasa mah. Jengkol, putuy, es, sirup, rujak, jak kangkung, jak dogan, sagala diasup-asup kana beuteung. Kabeh beuteung sagala asup dina lain-lain dina bulan puasa. Tah, disaring dina bulan puasa teh teu asa sagala kabeh asup. An sababna biasana lamun khusus sering diasupan makan khusus teh ngagedean buka. Terus teu dieusian bakal kempes deui. Anu ayeuna timbul penyakit mah. Pelendungan. Lamun eusian angin besok naon? Begitu anginna dibuang jadi naon? Meral. Si pelendungan teh meral. Nah, meral. Pas kitu khususnya sarua. Biasanya cocok, amun cocok teh mah eusian. Pan meral tina sagede leutik sagede kieu gede jempol. Terus di eusian teh anggar mengkerut sagede kieu mengkerut. Udah hae beureum naon? Udah di eusian puri itu teh nanti. Tah ari eusian ulah loba teuing overdosis. Dahar 2 piring. Sapiring di 5 aneun. Itu dahar di 5 aneun tas macul. Allah memberikan kemudahan. Di mana terkuat silakan buka, tapi dengan catatan kita wajib qada. Walitukmilul iddata walitukmilul iddah sampurnakeun bilangan puasa Ramadan eta sabu bulan. Lamun gagal puasana ngan 28 poe penyempurnana bersa poe tinggal kitu sampurnakeun bilangan puasa sabulan eta 30 poe atawa 28 geus beres sampurna bilangan walitukabirullaha ala ma hadakum anjeun harus mengagungkan Allah dengan membacaan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Nah, di mana geus sampurna bilangan puasa pek anjeun ngagungkeun Allah. Karena naon? Karena Allah geus nyampurnakeun puasa anjeun. Alam mahadakum karena Allah geus mere petunjuk karena agama-agama jika dua wala alakum taskurun dan supaya engkau menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, ieu ayatnya ayat menetelakeun kudu maca takbir di mana geus beres bulan puasa. Walitukabirullaha alama walitukmilul iddata walitukabirullaha alama hadakum wala alakum taskurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib